Cuma tuh ngopi tahu banget lu kopi naonnya inuman Sakit tuh guys. Batu kue kayaknya dah hayang we udud mah urang teh. udah kau enak udah baju ngopi. Aduh eta kopi ngeunahna nya. Nang nutuan meureun nya. Ini teh rondaan kurang tadi kurang nyaring. Mun deket mah ka warung urang masuk susu mun aya mah. Susu. Sarapan kopi. Susu bodas. Aduh. Kurang masuk kopi dia lamun maret. Kopi hidung masuk mentak puyang ayak puyangna. Oh gitu. Aja kurang cocok meureun nya. Dia mah susunya. Orang arek nanyakeun aja. Nanyakeun masalah kopi. Oke, ai pang ditanyakeun da geus buka ieu kopi mah. Ya ieu mah tung naon we. Balaganjonan nya. Balaganjonan. Tama sare sore-sore. Heuh nya. Tah urang nanyakeun naon bedana kopi jeung susu. Sakitu nanyakeunana. Atuh aing sok sanajan sakola ti teu ka universitas ge anu kitu mah apal atuh. Naon bedana? Sok. Yeuh, ari kopi mah mun kopi mah dikocekeun teh hideung kabeh. Mun susu mah dikocekeun teh bet bodas bae. Kabeh. Bet heueuh nah. Anu nyebut salah. Urang. Nyebut salah mah. Jih. Sing kanu sok ngaropikeun. Lain kitu ieu urang mah. Nanyakeun sotena. Hayang apal? Heeh, hayang. Ya. Lamun kopinya nih urang kopi hideung. Dikocek terus ngeuyeun. Tuh sisi hideungna teh kabeh, kai teh hideung kabeh. Da kopina hideung. Da kopina hideung. Ana cululuk susu kana gelaskeun. Dikocek ku urang. Dikocek teh lain kalah ka ieu. Lain bodas kabeh ieu. Ning ari susu mah hideung tungtungna bedana. Ari kopi mah dikocek hideung kabeh. Ari susu mah hideung tungtungna. Dina tengahna teh aya. Hah? Na tengahna nu hideung. Wah, hideung tungtungna. Jeung ari kopi mah dikocekeun teh dikuyer kieu nya kopi hideung mah nya. Ku sendok. Ku sendok. Ari susu mah ulah teh ku sendok. Uramo we, celong. Bari jeung ngocekna di kitu-kitu kan. Atuh mopok meureun leungeun. Yo rasana. Mopok atuh meureun leungeun kana susu. Lamun kopi hideung mah situ teh lembut teh. Karasakan atunya. Tapi lamun susu dikocekeun bari di kieu-kieu ngocekeunana. Kana sagala teh rai. Itu tah. Nu bener euy. Lamun teu dikocek bisa kumaha dirames gitu. Dirames mah sok parageleur. Dirames mah ini kan dikocek. Aing esuk ditanyakeun teh sok pamohalan aing mah. Jeung semuka bayang teh eta susu. Semuka bedana teh. Semuka bayangnya. Ari kopi mah meureun kopi hideung mah dikesek teh murusut. Langsung dicayan dikocekeun teh hideung. Ari cangkangna susu mah aya kawatan. Hah? Kawat. Nah, aya kawat. Lain kawat, kawai. Dibungkus ku kawai ari susu mah. Lah, gandeng ayo sok. Aing ngobrol teh pamohalan pisan geus gandeng aing kebalik lah puting. Rudet aing. Balik mah tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.